Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, Imam Jazuli nu ngadamel kitab Dalailul Khairat, pangna anjeunna nyusun kitab sholawat lajeng diwiridkeun ku anjeunna lajeng para wali, para ulama, para solihin sadunya di ditu nyebar ieu sholawat nu disusun ku Imam Jazuli jadi cecekelan para wali, para ulama, para solihin sadunya. Dalailul Khairat kumaha dongengna Imam Jazuli kan dongeng nganggit kitab salawat ieu. Dongeng nama ieu era eleset ku budak bolon. Era eleset ku budak bolon. Kumaha kitu? Hiji waktos Imam Jazuli angkat ka hiji daerah di kampung. Di daerah teh ya musim halodo eueuh cai. Ari anjeunna badena tepan lohor. Ya anjeunna teh milarian sumur, aya sumur itu jero sumur teh caina. Anjeun teh nimba ugal-ugil ya, maklum jero teh. Ari pek teh aya hiji budak awewe kira-kira umur 10 tahun. Ya sagede kumaha umur 10 tahun atuh. Mana ya umur 10 tahun ini dia? Tah sagede kitu tah umur 10 tahun. Ari umur di tonggoh, di belah tonggoh. Itu. Ari eta teh nyeungseurikeun eta budak teh gitu kan. Bari naros ka eta ka Imam Jazuli teh. Saudara teh, saudara teh, mama imam menuju naon gitu kan. Iya neng, mama teh rek wudu, mama teh ieu teh. Anu siga anu capek, atuh dah jero neng gitu. Tek salat lohor. Macenah atuh pamiko nengnya kan. Aku neng kumaha sakitu jero na kieu. Ugal-ugil. Kieu geura mama. Sirinti teh eta budak bolot kaluhureun sumur. Kecerot di ciduhan sumur teh. Anu buria teh cai ngaburia. Timbaan dibawa ka luhur. Leuwih ka uyuh ayah cai. Allah Imam Jazuli teh. Ieu teh malaikat ieu teh. Apanya budak bolon bisa kieu? Mun kitu mah atuh make sorban ajengan meureun nya. Pantes mati higenya budak bolon. Bari awewe. Anjeun teh naros, neng malaikat, neng teh jalmi. Ai mama, neng mah jalmi. Ai neng